Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu solih tur solihah. Kumaha damang? Mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateuacan dimulai pangajarana, hidup sadaya kedah dibiasakeun maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Tong hilap, tetap jaga protokol kesehatan. Nganggo masker, ngawasuh panangan, ngajaga jarak, sareng ngadua ka Gusti Allah pamugi panyakit nu aya ayeuna ku Allah diangkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna nyaeta pangajaran kagenep cai, bumi, jeung panonpoe. Hartina air, bumi, dan matahari. Nah, materina nyaeta tentang regepkeun tentang sajak. Ustazah bade macakeun sajak. Hideuk dangukeun nya sajak tentang kaendahan alam. Kaendahan alam. Kenging dafna zaitun. Cahaya panonpoe nyaangan kana ati. Hiliwirna angin mawa tiis kana ati. Tatangkalan tingga rupai nambah endahna alam. Lemah cai negeri nu can ku polusi. Alam endah nu merenah ulah nepi ka punah. Ku urang kudu dipusti supaya tetep asri lestari. Nah, atos ngadangukeun sajak nyen ayeuna ka halaman 63 urang nyungsi kecap. Coba tingali di halaman 63 na. Kecap sapopoe urang jieun kalimah contohna isuk-isuk panonpoe can pati panas. Pagi-pagi matahari belum terlalu panas. Ayeuna kecap nu kadua sawah. Kumaha nyen kalimahna? Kalimahna patani keur macul di sawah. Tiasa sampai dieu. Nah, ayeuna hidup sadaya latihan nomor 1 sampai ka nomor 5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna atos rengse perkawis regepkeun sareng nyungsi kecap. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.